warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya mugia aya di nu kawilujengan rahayu nuju alit kan sok apalnya emutnya lagu eta tah disebut kapungkur nya eta manuk cingkleng cindeten nya aya sosok tokoh di dalam lagu tersebut nu namina Bapak Satar cenanya Bapak Satar Buleneng gitu tah ayeuna nya urang kupas sejarahna lagu Cingcangkeling nyata manusia hirup di dunia teh ulah siga Bapak Satar cenanya Bapak Satar teh ngabogaan sifat cing tah cing teh nyaeta sifat anu sapertos ucing cing gitu nya tah laguna teh Cingcangkeling manuk cingkleng cindeten gitu nya ploska kolong Bapak Satar Buleneng gitu lunda lende gitu tahnya bager teh peda hareupeun dunungan gitu tah eueuh dunungan mah geuningan ucing teh puak paoknya dahar oge naon we nu lain hakna tah nu dimaksud cing teh nyaeta gaduh sifat sapertos ucing nu kaduana Bapak Satar teh gaduh sifat cang pan cingcang cangnya cang teh nyaeta sifat peucang unclang ancleng tujah teje hayang nepi kana tujuan sok sanajan nyikut katuhu nyikut kenca jeung ngagulingkeun batur tah eta sifat cang teras oge aya Bapak Satar teh ngabogaan sifat keling nyaeta sifat heulang mah nyaeta di luhur teh nya sok hoyong kawasa tah dahareuna teh nyaeta piuntungeun sok sanajan nindes jalma nu leuwih lemah oge wantun tah eta sifat heulang anu salajengna nyaeta Bapak Satar oge boga sifat manuk cingkleng gitu tah lamun geus di luhur teh nya mugen cindeten embung turun gitu nya cindeten embung turun tina kakawasaan gitu nepi ka poho gitunya hayo we gitu ngudag dunya nepi ka poho ka akhirat teras blos ka kolong Bapak Satar Buleneng tah Buleneng teh nyaeta Bapak Satar teh upamitos dikubur mah geuningan hanjakal Buleneng nyesel gitu tahnya tah makna Bapak Satar Buleneng. Nah teman-teman tah nu nembe ku urang di tentang makna Bapak Satar teh nya makna teh janten pepeling kanggo urang Sunda nepikeun ka sepuh kapungkur mah dilagukeun kitunya Cingcangkeling manuk cingkleng cindeten blos ka kolong Bapak Satar Buleneng gitu tanya nu nembe teh hikmahna teh nya khususna kanggo diri abdi nya sebagai muhasabah gitunya mudah-mudahan aya manfaatnya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.